Siap kunaon oding? Aing nyeri we beuteung kan di rumah Ucai. Di rumah aya. Kan sarua di dieu ge pamna saat ari sia. Aing kudu ka mana tuh? Nasi atasnya hakan naon? Nyau kemarin Kalandeuh kacai ket. aduh aing kudu popoekan kalba. Cenah ka mana deui siap pireus island durat mah. Kesukaan aing aya cai di dieu. Gua ben sarua pamna ruksak. Di tukang kali Mamang. Oh nya tuh. Siap. Naik naon cikiran ya kan udah yuk. Terus Emang udah nanya tuh dari ewe lah. Aing mah. Kaditu kadieu cai goblok. Aya si Ajis euy. Assalamualaikum, Wah. Wakara. Taman. Alhamdulillah nanti mana ieu penting-penting kieu. Nya aja ka uwa ya penting eta aya diobrolin saeutik. Penting naon aing misuk raruas kitu. Aduh. Jis, Hah? anter ya Kemana? ka cai. Radius teuing ek naon? Ek modal aing yeuh. Kaditu kadieu anjing caina saat pamna haram jadah. Iap buru anter. Betul ditu yang kudu ngantor modal aing keur main game ya cicing heula. Iap sakedeung kehead. Isukan siamun hayang modal deui ku aing da anter. Najis aing mah tara hayang modal di peuting. Paling isuk-isuk sekali aing mah. Tuh ieu teh wa dulur kamu sibahan wa Alah. Kamu si bahan naon, Wak? Penting kamari wa dulur teh motorna aya nu ngagarong. Anjir. Nah, anu ngagarong na motorna disimpan di mana? Pantes ulin wanci subuh teh di teuneun di luar. Pas jam genep di teh anggut geus eueuh wa. Aduh, aing berarti ayeuna keur usum deui garongnya. Iya, mun mata-mata ting goblok. Udah ream sudah. Ayo motor sa. Luak arahnya. Kira itu tuh, ke doyok ke tukang. Anjing aing diinjem heula ku aing dah. Diinjem. Bejakeun ka mangkarahna diinjem heula kitu ku aing. Aing teu kuat hayang modal anjing. Lempang ka di aing ka ditu ka dieu. Tapi hayang modal mah riweuh. Ujung. Tuluy hubungan jeung Kak Wing kumaha, Wak? Ieu wa kan bareto teh si dulur teh kurang teh diinjeman duit urut nyunatan wing wa. Ayeuna teh motorna leungit rek dipen tadi tagih rek meuli motor di nu anyar cenah. Tembak. Alah. Di beuteung diangkat depan si Oding. Pap malah teh. Oh. Tuluy kumaha, Wak? Ieu mah kan boga kebon jeung anu sawates jeung uat teh geuning wa. Susuganan wae ieu mah wa rek dihijikeun gitu tah. Kanu uwa. Oh, anu digirang. Mohon wa. Eta teh sabaraha bata kabeh teh nu teh? 100 bata wae eta teh. Teu kudu sabaraha. Da uang ge ayeuna mah keur duit teh kosong kudu usaha heula. Wah kumaha galibna wae wa eta mah harga mah lah nuturkeun. Paling ge kieu meureun wa. Nya moal waka ngajadikeun. Ngobrol aja pamajikan. Oh. Nah, kayak meureun kaputusan mah kumaha isuk lah. Kayak ditelepon si anak uing. Oh nya atuh ari kitu mah wa. Mudah-mudahan aya milikna nya. Heeh. Di atas satu keputusan itu. Siapa tuh nya? Di atas pisan. Ih, nah teh ngopi-ngopi acan. Hatur nuhun. Mang awe, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing mudah-mudahan aya milikna euy. Dasawates eta teh. Cing. Motor aing ka mana yuk? Aduh aing poho kuncina teh dibawa tadi teh. Aduh ampunan mah euy. Wah, Kumaha? motor uing leungit dihareup. Nah, leungit motor naon ieu teh? Motor dia tadi kan rek kaluar ka dieu, motor teh selalu dihareup. Kuncina poho dicabut ayeuna leungit rek balik teh eueuh. Aduh. Aing mah yak cepet tepok. Di mana tadi, Wak? Iya, wah tah ieu urang teh kan jual di dieu. Pas tadi teh si Ajis ge jadi eueuh nanya kan si Ajis, "Oh di dieu poho nitipkeun." Urang ngaleos teh ka ditu ai kuncina poho dicopot. Aya saha si Ajis? Ai si Ajis tadi mah di dieu keur main game.
Ada si Ajis waktu bisa motor. Karena si Aji sungkul dia tadi teh keur main game sorangan. Aduh, aing nak kamar nanya. Coba nanyakan ke Ronda sugan itu saya. Aduh, Riz, hah? Pak. Ya, ente nu mau motor euy. Ieu mangkarah ka urang geura. Ai kuncina teh gantung dah leungit geura eueuh. Aing mah euy. Jih, na motor naon, Wak? Urang sarek datang ieu. Ini semang ya. Ka Ronda. Supra biasa. Suprapit lama, motor Suprapit lama. Ai motornya disimpannya di mana, Wak? Itu tuh di Karangwadoyok. Aduh, teuing Wak euy. Urang ieu teh bagian ngaroda kan. Heeh, teuing teu nempo. Tadi nempo teu. Henteu ya. Aduh, aing mah kumaha. Wang nanyakeun ka warung sugan ngaliwat ka Cirian. Oh, sakatunam Wak. Wak. Cing, aku mah si Ajis. Terus nungguan di hareup. Kumaha si Ajis? Coba bapak aing kamarana ieu di pisan-pisan. Teh, Kah? teh manawi ieu heung teu ningali anu liren ka dieu nu ngalangkung. Heug jalmi nyanak motor Suprapit. Teu ningali. Aduh, aing mah euy. Ya Atuh ya, Wak, euy. itu deh ka dieu. Nama tuh ah. Oh, non bo. Umumkan spekar. Ring. Hah? Kenapa ngapain? Apaan tadi ge di tukang. Da aing tes dicai tes modal. Aing make motor mangkaran tang nginjem heula. Di tukang kumaha usah saha di tukang mah. Nah, sia tas di mana? Nah, kamarananya aing tes modal pan tadi aing ti imah eueuh cai ka dieu eueuh cai. Syaraat pamna. Anggeus we aing kalebak ka cai. Nah, kamarananya? Nyot teuing aing. Bisa. Nah, iya motor tes dipake usaha. Oh, kurang, Bang. Nah, hari sia kumaha kunyuk. Nah, kumaha naon, Bang? Nah, kumaha naon kehet. Sia neneangan motor mangkara. Sugan aing ku garong. Nah, pan aing tadi bebeja ka si Ajis, Bang. Diinjem heula ca aing teh. Aing eka cai yang modal. Nah, sia bulung mak belum kehet. Aing neneangan jeung ka wakaranya ka ditu ka dieu. Sia aing neneangan kita tadi. Meni lempang kelinting, Wak. Sugan nu si Aji seunah di dieu mah. Pan tadi mah aya si Ajis di dieu, Bang. Aing nitip bebeja ka si Ajis. Hayang modal ca aing teh teu kuat daripada aing kababayan yang geus diinjem. Aduh, alhamdulillah ya milik keneh. Yo, kehet sia teh nya hade ku omong goreng ku omong sia. Bebeja heula kana bogana sia ngalieureun ke rumah usum garong kehet kamari ke dulur wakara aya nu leungit cenah bludak-bludak kitu sia main bawang ka si wae. Ajis ngomong. Teu mana si Ajisna? Teuing atuh da tadi mah di dieu. Tuh si Ajisna. Ajis, Hah? kumaha sia teu bebeja ke aing nginjem motor. Ae, sarua ke kos mana yang modal? Ji, ai sugan aing dibejakeun sama batur neangan motor. Kehet sia kitu sia nu salah kelana nyalakeun ka batur babal teh. Ari erek make barang batur, oding minimal bebeja heula. Heuh kaji gue atuh. Aka deui, lamun erek tutundaan motor bawa kuncina. Wah aya nu usum garong. Wah tuh, nuhun ieu nya. Heeh. Alhamdulillah ya milik keneh sugan teh nu garong aing mah. Heuh Jung. Ayo wae. Heuh siap. Siap teh kalau ka waktu bisa heuh atuh nya mah. Heula, heula. Heeh. Karena heula. Kehet sia kalau ka aing neneangan kunyuk Jadi ka mangge mabar, kemana-mana. Yap. Mabar heula Pak. Apa aja? Mabar. Ek mabar di pos nanya. Sia. Sia ge. Kehet nu hiji ngabar nu hiji modal we sia.